Mana sih ya? Jangan buka duit. Oh nyata yang buka duit deh. Buka duit kita yang buka udut teh. Ayo udut mah. Oh Iya atuh ya. Atuh anyar euy. Aya udut mah ya kan anyar mah tah. Kenyot heula we Eta we da kita nyaah can seep tuh. Aya nya udut mah. Intinya. Aduh nah geningnya Eta we lah pengangguran mah. kurilingan tadi eta kenaon di dia usaha naon di dia teh. Alhamdulillah pi urang teh ngaon usaha teh nama. Ieu we urang mau usaha. Ngadaweungnya tapi duit meunang. Duit eta kumaha eta teh ngadaweung kitu jadi loba duit teh ka teu ngarti. Mah di beja-beja rahasianya. Oh, bisi loba duitnya mana nya? Oh gitu. Hayang urang ge loba duit mah euy. Hayang ieu na. Hayang atuh ilmu nang eta ieu. Oke gampang. Jadi kudu kieu heula leud. Ilmu teh nya mana kita mari hiji maan hayam beureum, beas beureum, jagong kudu beureum kade. Jago. Maan jagong beureum. Kenaon jago? Yang naon kamari teh jang bubur naon nih? Bubur ketan. Oh bubur ketan cara bubur ketan gitu. Bubur ketan. Geuning ribet persyaratan lagi. Udah. Tapi yakin eta teh ngalobakeun duit benar. Alhamdulillah urang ge pinya. Tika ayeuna loba duit. Udah di sidik-sidik mana teh. Kagawean karari itu tapi duit loba aing mah teu ngarti. Atuhnya. Duit mah leud teh sirik mah. Kawadahannya. Ieu heueuh. Ayaan duit teh. Modok pesak hareup ayaan duit teh. HP da teu boga maneh mah nya. Nya teh boga HP teh kumaha. Mangga pi. Mana atuh HP maneh nginjem. Baru mana tadi mana? Itu aing HP-na. Oh, panca dipake ngamera usaha. Oh, ngonten. Oh, keur usaha. Nginjem atuh. Sok aing kira. Cok kopi. Coba nginjem pi. Aing poho.